Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan dimana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian ke-13. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video di handapna aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kirento growaseun hudang nyengir maksakeun maneh jung nangtung baripokna. Daru bet kawas ka musuh ka dewek teh. Nah bet kitu paingan ka dewek ngabebetkeun tarik-tarik teuing. Ngewa naon atawa kunaon ka dewek teh ru. Rentog teu boga deuleuan anjeun teh nya. Cing saha ieu? Nah Ki Daru atawa Dana. Dana nyampurkeun Ki Rentog bari nyakeskeun kayu api. Dipakainya angan bangetna supaya awaseun ku Ki Rentog. Rentog ngagabag sangga sidik yen eta teh Dana mesem serta katempo getih dina baju Ki Rentog geus jeblog urut ti bobot sirahna kana batu seukeut. Aduh, ampun Mang teh Den, ulah dipaehan Den, ampun Den. Ki Rentog bluk nyuuh dina taneuh minta ampun ka Dana sabab daya untupan manehna kudu ngalawan mah. Maneh dipodaran ayeuna ku dewek, ngarti? Dana ngagebes. Aduh, ampun Den, nada hapunten Den. Mang moal deui Den. Ulah dipaehan we Mang teh Den. Da melang ka barudak. Mang teh loba anak Den. Meni setengah cerik Ki Rentog sujud ka Dana minta dihampura sangkan ulah dipaehan. Jadi anjeun teh mung dipaehan ku dewek dan ngagebes deui bari nulak cangkeng. Eta mah Den sadaya-daya we pun Mang teh dah kumaha melang ka pun anak jong indung budak tembalna bari cerik kawas budak. Dana mesem bari pokna. Namun anjeun bung dipaehan ku dewek, anjeun kudu daek nuduhkeun tempat babaturan anjeun. Hayu di mana tempatna kuring tuduhkeun ayeuna. Mangga Den, asal ulah dipaehan we Mang mah. Tembalna bari nangtung jumarigjeg. Daek nuduhkeun, mangga Den, sanggam mangge, mangga. Tapi awasnya, lamun anjeun nuduhkeunana teu bener atawa anjeun nipu ka dewek, wah moal dihampura diberesan ayeuna keneh ge. Dana nyingsieunan Ki Rentog. Piraku atuh Den, Mang mah moal bade bohong. Mangga aku Mang dituduhkeun tuh di lembur itu Den. Geuning katinggal ngacumpluk di riwung pawung tah di dinya di hiji bumi nyaeta bumi kita rapi. Ayo ti heula. Dana nyabut peso belati nitah lempang ti heula ka Ki Rentog sampoyong Ki Rentog bari ngadeg-deg lempang ti heula dituturkeun ku Dana. Awasnya lamun anjeun cocorowokan minta tulung ka babaturan anjeun tan wande beres nyawa anjeun ku dewek. Dana ngaamanatkeun deui. Moal Den, moal. Pokna bari luak liuk nempo Dana nyakel belati ngancam jiwa manehna. Ayo, buru-buru, keburu subuh, Dana nyentak.
Barang datang ka sisi lembur kira-kira pi 20 meteran deui kalawang pagar lembur. Sisi pagar katempo kudana ting berdega baraju hidung. Nya eta nu ngarap-ngarap Kirentog nu ceuk panyarangkana mah manggul atih tea. Tuh, itu meureun baturan jentenya nu ting berdega dina sisi pagar dan nanya ka Kirentog. Tolong, tolong. Ari gorowok teh Kirentog ngagorawok minta tulung sanggeus katempo ku manehna yen batur-baturna ngabaredega sisi pagar. Saha? Saha eta? Cuk di sisi pagar mani rehang kabeh naranya. Ah, goreng Rentog. Diringku kudana. Kurang asem hayang mau ada Rentog. Sekali dia ngagorowok digorok ti korona. Ngarti, dana ambak menimun cereng Kirentog di tajong bujurna, tapi teu wanian ngebeledik da sieun tambah garewah. Kirentog tuluy lempang bari diiring kudana, tayohna masih keneh ngunek-ngunek. Kawas-kawas nu tega pati Kirentog teh kira-kira 10 meteran deui mah, tapi kalawang pagar nu pinuh ku babaturana ngabaradega. Gorowok teh Kirentog ngagorowok deui. Tah, tukangan teh dana tulung batur, tulung. Buset, barang jeung ngajrengna dana kana luhur batu nu gede tur luhur nu kabeneran aya di dinya lebakeun lembur eta. Kirentog ngagoakeun aku belati dana lebah kewongna pisan sapada harita keneh ge namru dina jalan satapak. Ger babaturanana ting gorowok, tewak oi, laporan. Kituna teh bari pating salebar sabedogna muru batu nu dipake panglumpatan kudana. Dana culang cileung luhur batu gede. Nempokeun musuhna geus ngalingkung ngariung batu bari ting alabar bedogna. Ayo turun maneh, turun. Mun nyawani kadewek saderea di dieu, turun. Modar maneh mun teu turun. Ki Uned susumbar nitah turun ka dana nu keur ngaberdega dina luhur batu. Anehna dana teh kalah bus peso diasupkeun deui kana sarangkana nu digantelkeunna cangkeng. Ayo naik saurang-saurang, mun nya hayang mehan kuring. Dana nangtang ti luhur batu bari nangkepkeun leungeun dina harigu. Turun. Nu dihandap nitah turun bari nyentak. Naik, tembal dana malikeun ka nu dihandap. Turun monyet. Kiwis ja nyorowok. Naik binatang, dana kekeh nentang. Mun bener-bener wani, turun maneh. Ki Uned sakali deui. Mun nya jarago, naik, dana teunung ludeung taya karingrang. Bener maneh moal turun dana? Wis ja mere deui pertanyaan sedang baturna kalah ngalalingkung saurang ge can aya nu wani naek. Bener teu wani naek? Anjeun teh lalaki atawa bikang kabeh? Dana mere panas ka musuh-musuhna. Ai, lin antepon batur. Ayo kurebut. Naik batur. Kiwis ja mere komando. Nu ti hanap ting arang srod naik kana luhur batu. Teu kawas waktu dana tadi ngan sagajleng pisan dana bati mesem nempon nu naik kenca katuhu. Lalaka tempo leungeun anu harita kakara bisa ngarawel sisi batu pangluhurna, gancang kudana ditewak leungeunna terus digeblageun ka handap. Aw! Tijuralit deui ka handap lug sorana ti beubeut kana taneuh. Lol deui ti sisi katempo leungeun ngahontal ka luhur diburu deui kudana habak disepak leungeun anu ngahontal. Koleang! Aw! Oh! Bro deui ragrag. Dana bati mesem bari panonna linghas. Sangkilang kaayaan tengah peuting teu eleh rancingeusna. Cileung saurang bisa ngagajleng kana luhur batu di sisi keneh ge gancang diburu kudana digeblageun dadana. Ngan sakilat nakar. Koleang! Aw! Bro ninggang lemah. Cileung deui ti tukangeun luncat ngabarkeun bedogna serepet rek nyabet ka dana. Dana nyingcat bari dikael sukuna. Atuh si musuh nolonjong. Koleang! Bro kana lemah deui. Laporan batur. Ayo babarangan. Nah eleh ku mangkeluk sasiki. Ayo. Kiwis ja tambah nafsu. Nempo balad-baladna ting kaloleang ragrag deui. Bakatku nafsu kiwis ja jeleng kana batu bari ngabarkeun bedog nu panjang tur ngaburila katojo ku sinar bulan seak ngancam sirah dana. Dana ngagilak bedogna plos ngeplos.
pigeulangna dikakna kelek barang jeung pindahna bedog kana leungeun Dana koleang kiwis jaka hadap. Aw! Burulu ninggang babaturanana atuh limaan sakali milu labuh. Teu kanyahoan, cileng, cileng. Tiluan sakali datang kenca katuhu jabati tukang sagala Dana taki-taki ngadagos serangan musuh. Seak teh bareng pisan nyerangna ka Dana. Dana lep depok sakaligus nu tiluan disuai sukuna ti handap koleang. Aw! Aw! Burulu ninggang di ka babaturanana beri bedogna tari ngaleun di luhur. Uned kacida amarahna nafsu ngagidir serta pok ngomong susumbar. Dana, turun si laing mun nya jago, lamun nya nyawani. Tong loba nyarita anjeun. Hayo nararaek. Lamun benar-benar didinya jararago, aranjeun jahat. Hayo kami terek mundur sasiku ngejat satunjang beas. Dana nangtang ti luhur. Maju, maju batur, maju. Teu nyahoan deui brag teh pating karajelang ti unggal pinggir aya kana 10 urangna kabeh ngalalabarkeun bedog. Dana culang cileung sedengkeun rek luncat teu aya jalan malum geus katingkara. Mending serah maneh ka dewek mun teu nyerat tan bande jadi cai badan maneh ditarajang ku dewek jeung batur-batur ngate. Wisja ngak nyakakak bari panonna buncelik serta gobangna boborelakan ngancam ka Dana. Dana, nyerah atawa moal? Pilih hiji di antara dua. Nyerah di borogod ngalawan di cacag. Uned oge milu nyuara bari pepedengkreng. Dana ngahulang serta teweleh taki-taki seaki Wisja ngahembatkeun pedangna ku anjerang pedang ragrag tina leungeun Wisja sakaligus ku Dana dipupuh pigeulangna. Breng teh kenca katuhun ti hareup ti tukang congob pedang jeung bedog ngancam badan Dana sarta araran telah kabeh. Dana teu bisa peta kari leungeunna ranggah ka luhur. Kurang asem, setan darat, marakayangan, plak, plak kiwis janam pilingan beungeut Dana. Dana bati mun delik we hatena geragat, sedang awak kakurung ku congob bedog. Jago, sajagona ge sepelitna awak-awak anjeun sorangan, sabodona jelema rea. Tong ngaharapkeun deui anjeun bisa ngalawan. Ngomong anjeun Dana, ampun atawa henteu. Kiwis jamorongos deui. Plak, plak nempilingan Dana. Dana ngabatem teu ngucap sakemek oge panon mah mundelik wae hate gerageteun hayang berontak. Tapi orok kaya seseukeut congob pedang jeung bedog ngancam manehna nu lain saeutik. Ayo batur, seret ka handap bawa ka lembur. Wisja nitah nyeret Dana ka handap. Barengkos heula leungeunna. Uned nitah ngabarengkos. Teu talangke brag nu nalian leungeun Dana leungeunna dikatukangkeun kak reketak di talian ku tambang injuk hampir sagede indung leungeun. Dana tinggal nyerah bae tapi sanajan kitu hatena mah ngagolak ngagegedeg neangan piakaleun kumaha sangkan kaluar tina kungkungan rampog musuh manehna sanajan manehna geus bisa ngorbankeun 3 rampog nyaeta Kirentog jeung baturna duaan nu dialungkeun ti luhur batu. Ayo lempang. Dana diseret ka handap geus deukeut kana pinggir batu. Dana ditejeh koleang ragrag hadena bisa cungkir jadi teripuh ti beubeut sirah atawa badan. Cileng dituturkeun ku rampog-rampog. Di handap oge geus rentog rampog-rampog. Kak Dana dicakal. Iringkeun batur tah sion tohon teh ka ditu. Wisja ngomando terus. Dana diiringkeun ku rampog ka jero lembur bari pating jalaligrah. Rupana wae rampog-rampog teh bakat ku bararungah. Dana diiringkeun bari diarak-arak pating cileweungna teh kieu. Panco haur harayo batur ka balong gede bari nyarate saha nu rek disate si Dana euy. Terang kolen terang sadia tambang bang
kolentreng sadia ember urang garantung keur naon ember keur wadah getih si Dana hei teu beda ti urang Dayak lamun bebenangan pating jaligrahna teh matak pika gilaeun. Dana mah tenang teu gimir saeutik oge teu gedag bulu salambar ngan hatena sasambat ka atih. Harita geus jam 4 subuh Dana ingat kana perjanjian waktu tadi. Engkang cilaka ayeuna jadi urang bakal sapapait sama manis bakal patepang di lawang kubur. Ati sing ingat kana amanat engkang belati di mana rek digunakeun kumaha carana. Dana geus ngabayangkeun yen jam genap can puguh bisa balik pasti atih ngabunuh diri. Ingat anjeun ulah rek kabawa sakaba-kaba kairid ku nafsu setan. Anjeun mangkade ulah hayang mati konyol. Didoakeun ku engkang masing bisa mawa diri ka jalan kabeneran. Ingatkeun amanat engkang kumaha ngagunakeunana peso balati. Dana hatena sasambat ka atih. Ayo gancang lombangna bangsat. Dana disurungkeun bari ditajong bujurna ku rampog ti tukangon. Hei, anjeun montong sombong. Awas tunggu ku aranjeun. Mangsana datang ajal aranjeun jahat, jahanam. Dana ngareret ka tukang bari nyarita keras. Hei, anjeun ngomong jang ye calangap. Plak uned nyerenteng bari cebet nempilingan ka Dana. Ku Dana teu dirasa ieu tenang teu nembongkeun ka nyeri. Saha deui nu rek ngabela ka anjeun coba? Pak Jamal nu jadi tanggalan anjeun. Sanajan Pak Jamal geus anut ka anjeun tapi moal kuat dewek loba balad. Nah pamajikan anjeun nu rek ngabelaan. Pamajikan anjeun sapira awewe ayeuna keneh ku dewek sabatur-batur rek diborogot dibawa ka dieu pikeun nyaksian dari anjeun di mana ku dewek dihukum gantung ngarti. Wisja nyerenteng bari ngagugunyeng buuk Dana. Dana cicing teu nembal panonna mun delik ka Wisja aya nafsu hayang megatkeun tambang nu dipake babandan manehna. Ayo adog-adogan, ayo pegatkeun tali nu mengket anjeun. Sarebuk kali ngagebigkeun tetep anjeun moal bisa lesot. Plak. Wisda nyentak bari nampiling desa kali serta tarik. Batur-batur, ayo asupkeun ka imah. Serenkeun ka pingpinan urang. Serenkeun ka Kitarpi. Wisja marentah ka balad-baladna. Kitarpi, ta mangkeluk nu kurang asem teh. Ieu mangkelukna nu memang jadi musuh kabuyutan urang sararea. Teu sakara-kara bonang ku kuring sabatur-batur ngan kuring laporan balad urang tiluan korban ku si Dana. Ceuk Wisja laporan ka Kitarpi. Mana? Kutan kieu mangkeluk nu sombong badagong teh. Diuk. Kitarpi muncerang. Dana teu daek diuk kalah ngajengjen serta melotot ka Kitarpi. Diuk anjeun. Monyet. Hayo bisi di wajah ku dewek. Heat teh Kitarpi nangtung. Sanajan bari rada gering keneh. Plak. Nampilingan Dana satarikna pisan. Dana molotot bari pokna. Sugan teh mah jago teh. Teu wani kanu menang mengket sarupa kuring. Anjeun ulah adiguna pengecut. Awas sing ingat awal akhir bakal datang mangsa nunang tukeun ajal aranjeun. Jempe setan. Kitarpi muncerang bari nampiling deui. Plak kana pipi Dana. Saha nu rek nulungan ka anjeun? Saha nu rek bela ka anjeun? Pamajikan anjeun? Tah dewek bagianana. Pamajikan anjeun geura serahkeun ka dewek. Dewek nu rek nuluykeun jadi salakina. Ngarti? Kitarpi pereupna meni buleud-buleud wae kana irung Dana. Hade pamajikan kuring bawa ku anjeun ka ieu tempat. Tapi syaratna minta saencana tabuh genap. Aranjeun geus bisa mawa pamajikan kuring ka ieu tempat. Dana susumbar maksudna supaya pamajikanana ulah buru-buru nelasan diri sorangan hayang sanasib pada patunjang-tunjang di pakalangan musuh. Benar. Kitarpi barinya kakak seri.
Bener, kuring minta pamajikan kuring dibawa ku anjeun sencana jam genap isuk-isuk. Kalawan anjeun ulah rek wani-wani ngaroga hala pamajikan kuring, boh jiwana boh kahormatanana sencana aya di idin ti kuring dihareupeun kuring dana nandaskeun ka para rampog. Jadi ayo batur-batur arindit sawareh ka imah sikana bawa borogod siati asongkon dihareupeun kuring sina nyaksian salakina anu ku kuring rek ditibanan hukum pati. Siap, siap. Genap rampog pada bira tarurun rek nuju ka imah mangkarna. Dana dijaga ku ulasan rampog di imah wisja kalayan dising hareupan ku kita rapi. Peuting nyerelek pisan waktuna sinar pajar geus ngempur ti wetan hayam geus raong kongkorongok ngawawaas kanu keur ngaharuk di tepas hareup atih gawena ngan guling gasahan ciring cingcat peso belati disadiakeun dina meja geus meunang halagas tina sarangkana. Kang Dana geus tabuh 5 can bali ka imah. Engkang naha salamet atawa nemahan ajal. Kang Dana kantun sajam deui kana mangsana pasini janji sabagja sacilaka sama-sama hidup sama-sama mati pasti saupami Kang Dana teu sumping sametabuh genap Kang Dana nemahan pati janji mau bisa dipungkir abdi tumang pra kana kadar rek bunuh diri buang nyawa pikeun babarengan ninggalkeun alam karamean jeung nu jadi panutan. Atih kitu panglamunanana geus gilig pikirna yen moal ragu-ragu deui moal asa-asa pikeun manehna di mana tabuh genap isuk-isuk dana can rek datang manehna nawak diri ku peso belati. Balati anjeun geus pasti bakal nyabut pati kuring. Anjeun pasti bakal nganterkeun kuring ka alam kubur. Anjeun hiji batur kuring nu bakal nepungkeun kuring jeung salaki kuring di alam arwah. Dagoan mangsana pasti nu mawa pati kuring. Anjeun aya gunana keur kuring. Atih ngacungkeun peso belati kana lebah beungeutna sarta diteuteup jeung diajak nyarita. Tapi keur kitu dor atih ngarenjag dumeh aya nu ngagagedor panto disangkana Dana datang peso diragrageun kana meja manehna murup panto berai dibukakeun bari jung ngagero. Kang kacida ngajenghokna barang gok kana bang barung tilu rampog ngabaredega bari nodongkeun seseukeut congo pedang kana beuteung jeung beheung ati. Anjeun kudu milu daek dibawa teu daek dipaksa. Salaki anjeun geus diborogod ku kuring sabatur-batur. Ayeuna kari anjeun kamana si Karna jeung si Ijo ha? Pentah heula pidoana ti kolot anjeun sabab anjeun bakal nempo salaki anjeun digantung jeung anjeun bakal jadi pamajikan Tarpi, ngarti? Kuring rek dibawa ku anjeun. Kuring rek dijieun pamajikan ngaran Tarpi, rampog gerot penjahat ulung. Atih nyorowok bari molotot ka rampog-rampog nu genapan. Bener. Ayo milu jeung kuring ka pamanutuhan kuring. Teu sudi. Kuring teu sudi dibawa ku anjeun. Kuring kajeun paeh ngalungsar jadi babatang. Tibatan kudu jadi pamajikan rampog gerot. Atih teuneng teu kirem-kirem ludeung taya kasieun. Sanajan nolak, anjeun moal bisa nolak. Daek dibawa ku kuring dibawa, teu daek dibawa paksa, ngarti? Atih ngahulang keur kitu ting torojol Mangkarna jeung Bi Ijoh mangkarna kacida ngayak-yakna. Tapi Bi Ijoh mah ludeung kalah beuki nafsu nempo alona rek dipaksa ku rampog. Nah teu kira-kira jeung peryoga anjeun mamaksa awewe nu teu aya dayana. Anjeun jago maksa bikang. Hayo kalaluar araranjeun. Bi Ijoh tong loba bacot anjeun bisa disurilam ku kuring. Ya anak anjeun bakal dibawa ku kuring ka hijina sina nyaksian salakina dina poe ieu tabuh genap digantung dina tihang panggantungan. Kaduana dititah ku salakina yen kudu dibawa poe-poe ieu sameme tabuh genap. Katiluna lamun geus diidinan dihareupeun salakina ya anak anjeun bakal jadi hak milik kita Tarpi
Rampog nu saurang nyarita bari ngalaga. Teu meunang dibawa anak kuring. Anak kuring ulah dibawa ku aranjeun. Kuring teu suka saumur hirup. Tibatan anak kuring ku aranjeun dibawa. Leuwih hade paehan tah si Ijoh. Bi Ijoh ngasongkeun dada jeung beheungna. Teu bisa dibere ampun deui Ijoh. Anak anjeun tetep rek jadi boyongan kuring. Dipaksa ku kuring, ngarti? Setan alas bandawasa. Anjeun teh baroga pucus memaksa awewe batur. Anjeun teh manusa atawa sato. Bi Ijoh leuwih nafsu. Wah, teu kudu loba omong. Maneh cicing-cicing we Ijoh. Kuring teh sieun ku anjeun. Ayo, rek naon deui? Nah hayang dibarengkeun digantung jeung minantu. Jeung minantu anjeun si Dana. Kajian paeh babarengan. Kuring moal suka nempo anak kuring dikawin ku Pantar Kitarpi. Jelema jadug, penjahat ulung, ahli bobok, ahli taro. Hayo kuring paehan ku anjeun. Tunda anak kuring mentong dibawa ku aranjeun. Ijoh, ka mana salaki maneh si Kana? Kana, ka dieu maneh? Ampun juragan, pun anak ulah dibawa, mangkarna ngayak-yak bari ampun-ampunan. Wah, taya sahalueun, taya sabebenuleun, baroga batur tah si Kana jeung pamajikanana minangka kapalareguna ngarentageun. Ayo, Celeng opatan ngaraponan Bi Ijoh jeung mangkarna diborogod duanana. Bi Ijoh totojer jeung adug-adugan serta jejeritan, tapi teu dipirosea. Ngajedog. Bisa ojak kumaha anjeun teh Ijoh? Ayo Kana, ngajedog. Rampog ngabakutet leungeun Bi Ijoh jeung mangkarna anu sakedeung deui geus parageuh naker. Lesotkeun deuleu. Lesotkeun kami kumaneh. Lesotkeun setan. Bi Ijoh ku gurubugan. Laan deui tali nu meungkeut kana leungeun paman jeung bibi kuring. Kuring teu suka, atih nyarita bari nyentak. Atinya temenan ka bibi, ka emang. Gelis ulah wangkelang pira aku gelis-gelis kudu ditalian onaman. Buset, kapiraan anjeun arindit atih nyepak ka saurang rampog nu deukeut nu keur nodongkeun pedangna. Gelis milu. Najis atih nyentak bari muncerang. Teu panasaran namun salaki anjeun digantung, anjeun nepi ka teu menta dihampura heula, teu menta papanggih heula. Salaki kuring rek digantung ku aranjeun. Bener, bohongan ka kuring sabatur-batur geus nyieun talajak teu bener. Batur kuring turuan korban ku salaki anjeun, ngarti? Bisa anjeun binasa sedang anjeun teu boga pucus. Anjeun sorangan jeung sabatur-batur anjeun nu geus jarahat teh mah. Salah anjeun nyeleweng ingkar tina kamanusaan, atih nyentak beuki teu neung. Ag, nu mata saksian sakaratna salaki anjeun isukan teu genep. Sadatangna anjeun tembal kapala regona. Atih ngahulang serta dina hatena sabil amarah memang ngagugudug harita keneh hayang ngalawan teu nolih ka rampog nu rea baladna. Jorojoy aya pikiran kieu. Nya pada aing paeh patunjang-tunjang jeung nu jadi salaki. Aing hayang ngalawan heula jeung hayang nyaksian salaki. Kumaha carana waktu dek dipaehan ku musuh. Aing rek nurut tapi teu sudi dijambak badan. Tong boro diborogod. Rampog? Naon aja nyebut rampog ka kami? Benar, nah embung disebut rampog. Sedang bukti anjeun teh rampog, tur manusia-manusia biadab, atih bari mundelik. Lain, kuring lain rampog. Naon nu disebutkeun atuh, mun lain rampog, anjeun sidi kanyataan dina perbuatanana, laku lampahna. Nah teu ngaku lisan anjeun kana ngaran rampog, ngarti? Atih leuwih nyerang. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.